Aduh, abdi mah cinta daeng kebisuan sumpah nake saramoan rada genitan kena sebulan mata duitan. Aduh, abdi mah cinta daeng kebisuan sumpah nake hari bogoh umah hadinya hari cinta umah hadinya akan cinta bulan saksina daeng kebisuan pahlawan nyorangan lempang di jalan arek kenutur tentukan bemani centil etana bergoyang-goyang awas ayam mama ditilik sembari disidik-sidik ini masangan menggoda aneh sentil ieu akang ngeteak awas ayam mama kidang pananjung tutukan gunung gedugan ungkapin ko jalanan nyolang tanjakan uduna duharita di pelbah situangi manehna janji pasini kemojang kurang kedugaan nawati ka sore nake amplop deui dipempalan maheukeut janji pihari untuk batu kapetir goloncong serang bohong kukulis kedakeun cinta harita kedakeun cinta rasa no kencang aritos anjeunna kedah atau puri ulah tidak
paria menjelaksana nu kembang sate akan kunaon gerisang daya pan akan atos bahaka cinta ka diri nu sabaha kali nyarita supaya ulah jaya kalayan jeung ragu-ragu cinta ka diri akan Bukan gandeng ke cewek saya. Urang mah ampar-ampar heula. Lain sila kita manggung di pahajat jeung ku hajat nah syaing ngalungguaan ai maneh ngaparkeun kitu. Ih, kasu mah teh ngahon kesehatan. Ye, jadi di titana ge nyalung kudu hajat jeung Urang mah sampean meniti. Tek saya. Pasangkeun separuh. Ulah aja maneh di belah dia lamun Kurang marek khawatir sama panas. Kenah we nu aya. Ai urang mah ikuna naon seun kekeongeun bekang. Ari urang boga panyakit remita. Rematik. Rematik. Sok sok tutut hati. Contoh yang ngeto. tengah Ih, surang teh bae kieu ge dagis kayang anak kieu. Mangjang ulah tenang-tenang etis teh bisa kana untuk. lalu hubungannya saya teh Naon hubungan ada jual satis tanah untuk. Dia bisa wae ngepos. ih kela ieu mah teh ngaledek Bisa nih Ya aipang jiran nalimat tanah untuk. teh heula ieu mah sambunganna mah teh dis kana huntu Atuh sambungkeun ke sorangan. Haji si aya jiga nu manok tanah untuk kangjang. Pan tadi teh cenah urang mah teu boga huntu. Cek urang teh gampang ami hoda miterakeun ka kalapa tuh ganti ku huntu gelap. Sugan. Ya, aya ketua teh kitu dia diganti ku untuk gelap ke seuri we. Padahal we gelap mah sok ka kalapa ke cewut. Cobaan atuh kan. Kemudian. cobian naon Coba naon cenah untuk gelap. Geus. Kangjang, alhamdulillah urang garapan teh kadua wengina ieu teh. Kamari tausiah. nya Saha tahu sia. Kamari Urang mah teu percaya soalna nempo dina beungeut teh. ada lain urang nu tausiah ge. Batur. Batur. Bukan maneh. Jeung deui aya ieu mun kangjang peuting ieu teh tadi nama moal ka dieu Saha teh? sorangan teh erek ka Surabaya. Erek ceramah da ari ngomongkeun ka ceramah mah teu ningali tina mimikuka jeung pangawatan. mana eta asum eta maksudna Oh, ka Surabaya main 2 juta setengah kan 2 menit. Ari maneh Kang terturus ka ditu, ieu. Nu nitah eueuh. Urang. Raja masih serek juga. Kayak iya perpecahan antar suku renyem ya. Naon aya perpecahan? Perpecahan antar suku. Ai pangibut perpecahan? perpecahan sebut kumaha maksudna ya Roromeheun. Ah, Renyem. Ayo urang mah sok Bekah. sebelah kana hate atuh. Dina masalah. Dina hujan ngarepes ieu urang aya kejadian kamari. kejadian kumaha naon? Karena bite emangnya kasih amin jam 7.30 poe hari jam 7 mah itu. Punten Bu, urang disengserikeun da kieu ge kades. Geus masa ngurus jabatan. Geus ieu mah ieu teh keur ngukur setan. lain iya benar kades iya kades benar Nah, tu darek kitu kumaha aya rombongan ucul mameli aparat kabeh. Eh. Bodorna kubu, Eh. dalangna kadus. Ieu RW. Aing sorangan jabatan naon atuh sakalian hayang jadi hansip dia mah jadi anuan. Nah, ijamah teh kumaha beungeut. Sakalian jadi hansip mah cika tuh angkat jadi hansip. Atuh da maneh mah lamun jadi hansip dibere senjata asa teu percaya urang mah. percaya Dilatih marek nembak karena bintis karena sekira ka mana-mana we meureun. Geus maneh mah diangkat ku urang jadi seklur. Nah, seklur teh Aya sekdes atuh sekmat. mending Seklur mending suku urang arek mana seklur daek. jabatan jadi seklur
Ay secure nang. Begitu dipesek keluar. Aduh. Kita kajadian mana di Imah ka Ciamis. Masih amin. Naik mobil naik motor. Anak angkot Oh, atuh. mana? Jam 7.30 poe. Isu-isu, jam itu mah isu-isu. Kumaha bener tadi tangan. 4 jam na modal masuk. Mana teh ceklat kana angkot. Lah kana angkot, kana ini angkot teh sok kaharep-harep. Heeh. Tumpang Ilahat, angkot. isilahat. Urang mah tumpang angkot sok era teh euy. Oh, Ai pang era. dasar mah awewe juga. Harap-harap aja urang mah sok ngelupe. Biasa aya ka era kieunya. Era gitunya lolobana mah tangga. Kita sih berapa kita sayuran. Sing dina. Masuk ka urang teh, daing teh kumu. Hei hayang teh dibere raskin. Adar ge beas paus ya teman ke masyarakat. Aduh, kabur. Bisa ngalemah teh lu tau kuning. Nah, ayo karsum cenah beas cenah di lapan. Nanti teh bau beurit, Pak. Emes kana dieu. Eta nu dibikeun ke manehna we meureun nu geus rapat kana eta. Siapa lagi tambah. Nu geus rapat kana Panjang, pulang turun ke mana? Oh, Ciamis. Kayak kurang teh diu kaharep-harep jeung ibu-ibu nu mama budak. Oh, Ngais budak. Ibu-ibuna teh make rok sakeu ya rok aduh, mini. ini nu gaul. Ting mini ting tarka. Asa main juga jangan. Sebenarnya mah. Kapan aing ngais budak teh karsum sok renang aja gangsa kieu ya. Keur bae da bebas angkot mah. Bebas. Urang hareup meunang keur udud ngalenyun ngepris. Enak. Begitu orang keur ngalenyun udud dia jeung ibu-ibu mah urang nyentak. Naon? Pak, saya ke pulau udud dina angkot. Ya budak pengapeun. Pasti. Etika pakelah budak. Urang geus kitu era. Rokoknya dipusatkeun urang ka pareman. Begitu geus dipusatkeun rokok itu urang nempok ka hareup. Kan rok si ibu. Muka kurang teh disentak we deui. Dah naon? Kapan kira minta ka urang? Cek urang teh tak rok tutupan, dia budak urang ngamuk. Ya. Emang mana mau budak? Mana jeung budak? Naon da naik na di sorang? Kan sorangan mana teh? Mana naik sorangan? Awak pukul dina angkot kau ieu budak batu. Urang teh sopan budak teh. Urang teh ditanya. Aceng ceng teh sia teh hayang naon? Itu kabudak mah kudu deudeuh kudu jangan. Teh hayang lang-layangan. Kudu ada angkot nang layangan. Hayang ale-ale beureun. Sudah. Teh ujang hoyong pecel alim. Nyata budak teh. Kurang leng mikir. Hayang es krim. Bukan. Urang teh ujang hayang naon atuh? Hayang iba. Nuhun. Mun aing mah dijempurkeun ka walungan. Kan kos si kamari ge cici tatrok kanu kieu na yo. Kana naon? Alias beul. Ah, kamu alan sih. Ya, ujar ulah kalau baca liburan. Hari Senin teh corong nama Smedi. Mes media. Aya ngaedi, ngobrol aya ilmiah maneh mah. Kayak maneh aya cerita dina angkot sudah. Kan aya cerita. Aya nama urang ge. Urang mah sarekat Cilendir ina. Cilendir. Oh, Cilendir. Boga dongeng naon maneh teh? Naik angkot. Boga dongeng naon? Aya nu ngais budak we wae kitu. Lain dina angkot berasa nu ngais. Apa dia teh make koyo Oh, keur teu ngareunahkeun. mana teh. Tetehna teh. Bernyusuan bareng kerek we. Dia tibra budak kagenya nyusu. Tarek asup ka dieu kan. Meme Cilendir teh tepan batu mah can di hot mic. Kaci borok. Ayeuna satek di hot mic. Enak. Abi ceuk angkot teh budak resot. Aduh, gitu. Ai belah dia aki-aki keur ngorok. Resot budak aki-aki ngadongkrek. Aki aing ka mana ceprok. Baik. Resot teh aki-akina colodok. Apa neta ge nya da indungna mah sareti berada meureun teu ngarenaheun awak. Jika hari nyaring meureun ngejat ya budak kurang jadi huisa. Langsung dijawab sia teh aki-aki goblok kieu teh dina angkot aki-aki teh bisa ngomong teh. Kan ukur kumaha ukur? Ai pakai surat si kajen teh aki-aki teh soblok.
Oh punten Bu, da beda itu nyot budak jeung nyot kolot. Sama isu kemarin minggat angkot deui. Naon teh Si mana? Andi main diancam pisan. Nyangan ibu-ibu nu ngais budak. Yang mencarikan deui. Pindah mah di dieu. Arek pindah ke pieureungan sok sieun teh indungna derek we sare. Urang pan riweuh meureun. Gitu tah urang Terus di cang keluar pakai sampak pegoyan nak. Minggu itu amit kalau udah mental orang teh. Seni itu adalah indah dan seni teh kudu cek ceuli, seni kudu cek panon, seni kudu cek hate. Lah incu urang ge indah kapan aya kagedean meureun. Pindah naon? Indah naon maneh teh? Urang cek ilung beurang we cenah keur indah ieu teh rek aya pangabisa. Indah ditinggalina ari seni teh atuh. Ai incu maneh indah naon atuh? Indah kana kan Guys, bener cek Kang Ijang, mimpi kudu, Amin. awak kudu, Mentah. menteh tarajen nincat, Malan. malam kacai jadi, Salugi. kadang jadi, Saloga. hidung tunggul, Ayu. bapak tangka, Darajat. hidungna teh, Melendung. papana, Kompas sekapur. gitu manggang lah, arah teh aing mah nya di Sucang. urang mah Jauh-jauh sih. ieu milih ieu teh. Ya kadang-kadang kau aya bunga, aya kecewa. Nah, urang mah enak-enak kieu euy. Enak-enak kieu daripada maneh ngomongkeun di tukang. Oh jadi masyarakat Kang Uceng mana teh? Aida urang ari urang kudu rumah ari ku mah dijieun ku masyarakat, dijieun ku bupati. Mun sing narima we lamun masyarakat ngomong. Sok maneh ngomong. Dah jadi ku teh pada dijieun kuing. Gitu. Nya aya kate enak kuing teh. Kontena. Pas minggu kamari uing teh datang ka imah ngajakeun. Uing teh beja rek ngawin batur sa RT. Halus kurus. Kunaon teh diizinan ka uing teh enak tapi ka ayeuna ge. Ya, jam itu teh masyarakat Uceng Sama ame teh jauh micen ngangeun mah teh. kita. Pikiran kemana? Urang bang tengijinan si jarek kawin batur sa RT. Sok pikiran atuh ngawin batur sa RT ilmu kolot urang kayak kakak. Itu pikiran urang mah tadina mah ari awe loba mah piraku teu mampu mangaraban lalaki hiji. Oh situ ya. Ada orangnya boga ayo unak-unak mapan abi di Kertabumi Bu ini teh es teu bijak Kebijakan Bang mana? ya Bu kaimanan jeung katakwaan urang perlu ditebelan beurang jeung penting cik atuh can sakali nu ibadah jumaahan mah atuh ditah jeung mun didinya teh nah urang rek jumaahan di masjid didinya mah teh ditah kata rek kaimanan Urang mah langsung ditolak. Ulang ibu kontrol nomor terkenalnya saya Kontroversi. Urang mah langsung ditolak si nah kana ibadah ditolak sok pikiran kemana? Si kardun mah itu jemaah di urang datangna ti poe Minggu. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumaah. Saminggu ekitin di imah. Bergas ke kilo-kilo mapea. Makanya rek kilo 2 kali Jumaah. ah model kakang jangan pada ngiring jumaahan ayo kok kata cerita aya cai cung di abdi mah cik mun nyebut ke cai model lah dede jumaan belum tek mana mah belum endong. Urang sedikit. Urang mah Neng, alhamdulillah kaleresan si Neng anu si Asep anu parantos sesepitan tuh aya pengantena parantos sesepitan dorong kiluan ya Kang Jang mudah-mudahan rombongan Kang Uceng sing panjang punyung panjang yuswan Amin. lagi rezekina Amin. kadangeueun we ku ibuna naon we nu ka dieu Urang mah sok pamrih balik aya ngaduakeun teh. Sing ikhlas sing ridho aya ngaduakeun teh. Kan urang mah itu aya pemikiran anu kurang enak. tina naon hari hiburan masih gamblang Di gamblang urangnya kan kita hayang papanggih urang mah. Pan pangijing saha? Yang menuka rumah teh paman. si baru datangnya geus panggil jeung maneh Acan Wah, ayeuna naon mah urangnya hayang papanggih. oh gitu heeh ya ayo mah ceuk si awan mah sono Sono. can panggil bener. Hei, aing cek uceng tadi cenah nineung ka Pak Hajat, nineung ku gayana. Kali teh sanggup. Moal Lirarai ti Papa Hajat. moal ningalikeun kana perusahaanana. Moal. Sanggup urang
Wah ningali raraina. Wah, Wah ningali pamenteuna. wah. Rek ningali naon atuh? Rek ningali sampai amplopna sepan. Punten sia teh. Amplop bae. Amplop bae. Lamun Pak Hajar teh tadi ya. Dekat kuping. Kapan make sound system sia teh teh. Jang. Memes sepaguyon duakeun heula ka panganten. Heeh sok Dungakeun sing ikhlas sing ridho gitu. Da maneh teh diulam di Ciamis da Aing ngadungakeun teh ieu kitu ceuk ajengan oge. Lamun tatangga urang aya nu maotkeun, urang teh kudu ngalayat. Eta teh ceuk ajengan mah fardu kifayah. Jeung lamun ngalayat kanu maot ulangan saukur ngariung-riung wungkul. Tapi nu leuwih alus mah urang teh kedep sila. Hareupeun mayit bungakeun urang. Mudah-mudahan eta mayit sing ditarima iman Islamna dihampura dosa. Amin. amin bayar. Kakupingan bae ku keluargana Cipopi segelas semua ge. Jelas. Da karena Ngadungakeun kana jalan ka hade. Sanajan dina kaayaan papaten. Da eta. Ayeuna di dieu si Dede itu si anu Asep. Asep pencenges buka. Kan duit disepihan. Kurang dungakeun ku urang. Mudah-mudahan si Dede sing lulus-lulus berkah berkah selamat sing panjang yuswa. Nah, mamahna papahna santai. Kakupingan rek upama mata abdi ngadungakeun kitu rokok 2 bungkus mah diadu. Punten. Siapa jeung tanpa pamrihwan. Lain ye. Budak mah jelas di sepitan. Jelas. Ai mana geus sunatan. Terus menjang abdi mah. Saksina Terus ngabe teh biasa anak alas batur. yang soal anak nanyakin mah disunatan acan mana. Terus Iraha. wah heula ya. Naon saksina buktina? Buktina naon? Bukti nama kan ieu. Sok mana buktina? Nah, ngera-ngera Atuh aing salse. Bukti nama. bisi acan. Geus Tapi kumaha Ditempo heula. Aing dae. Kurang masalah. Are iklan. Lain ye. Kan Jom. Hai. Mang nyama da kakara dia make nu kieu mang nyama. Ya, selawas. Ingat si Ucang keur harita berenang ke Semanggung. Terus ka kebon mah make celana eta. Ya kajadian naon Cang teh? oh ke celana komprang. Maka karat deui kartu make celana kieu. Oh, gitu. Langap meureun enak. Enak lamangan urang kajadian di kebon. Nih. Di kebon urang ingat harita teh jam 11 atuh. Oh, Urang asup ka kebon. bon. Bari manggul barangkang 2. Make salah eta. Celana nu kieu ieu. Bahasanya bisi batu patauran gula sering. Diberi sering langsung di leungeun. Cager kadung geus 3 kali make lasri. Ngajaran kadinya ka gula skarbit. Modal. Mana ka kebon? Pak kebon, masuk mawa barangkang teh 2. Anu poek, kanu bala. Anu bala eta masuk orai asup kana jero kolot. Wala ilaha illallah. Adieu ieu. Ini sekolah teh eta orai. Barang bang, aduh, telesot. Orai teh di luhur, langsung dia ka dieu. Di luhur. Diangkat ku mana? Orang sok, orang pak kuat. Ari kretek nih. Sok. Nah eta orai beuki dieu langsung aja pun ke. Nah orai ieu ngambeuh hanyir gitu. Barang bang anger. Angger barang bang dieu eta. Tah, ai geus ngumpul. Wah, sudah menyayang orang ngunggal. Numpi berarti Jum. Numpi, atau orang mau nyanggung wal. Dia tadi harus kartu. Urang pan detek pisan kapaehan kartu. Lu mana kapaehan? Barang jam kapaehan. Beureus sajam mah. Kayak saha eta sejam. Cek saha kapaehan? Aja batur. Ada lo batur sorangan di kebon aja nu keur nyaga. Karena kayak aya. Lu mana? Lu mampu banget urang batur. Barang bang. Barang bang kemana karep. Habis itu urang cengkat eling. Pasti dah sih dipacok. Eling atuh. Begitu urang tunggu tak kieu ka hareup tadi. Aya nu kieu ieu. Ada Di le. dieu tadi hareup urang kepe. Alus kula eleh ku orang. Urang bluk deui. Ini, ayo pan jadi 2 kali pak gebluk. Hah? Ayo pan jadi 2 kali pak gebluk. Apaan mah kepe?
ngepret orai. Ada orai mah geus. Orai mah geus leungit. Apa mana jadi orai? En itu tadinya en itu. Ngepret orai. Orai mah geus eueuh meureun eta mah dikepret mah rerencangan orai. Dan nu alus mah begitu dikepret teh dipulieulkeun. Si eta teh. Nah, maka kurang mah kasung unggal poe teh ka kebon kurang mah terang kita anak. Kurang mah sieun kok. Kajeun teuing gamlang. Jadi enak. Teuing ari si Uceng geus isin atuh para temu leuman sadayana. Oh, ngamoang. Kapan hirup gumelenan di alam dunia ngabogaan dua Papasangan. aya langit jeung Bumi. mun aya hujan meureun Kang Acung halodo. Mun aya beurang meureun maneh peuting. Panganten istri meureun panganten pameget. Aya ronggeng meureun aya monyet. Emang mana nyebut monyetnya merong ka urang? Bari lalaunan nyebut monyet teh dakan kades. Mohon tah ini kan di desa ge ieu. Lain kurang masuk. Orang mah tetep jadi emang mah kieu. Nya. Ieu kades bener. Heeh. Kadesna bodor gitu ya. Nya. Disigap kumaha dihanapna gitu. Ya, Kang Ujang di Kertabumi teh rek si Karsum nu jadi kades teh kamari teh. Gitu. Hasil itu nyarawal. Tapi dah mana mah norek nyarolok mana mah tuh mana nabang nantan nanti sote. Mawa linggis, mawa gantah. Mana mungkiran. Macam mana orang di desa kayak gitu. Ayo pakai pemikiran. Orang sok ini kan sok ngecel. Atau isi jalan sok ngapirus kayak gitu. Nanti gimana sok nguwek baik. Sudah terbiasa pakai busana gitu. Oh, apa yang kan lagu jelema gitu kabeh tukang sensor di imang ah. Lain ada macam kekecum. Maha. Ya. Sabadana mah yang keur kampanye teh nya. Oh. Minang Saraya. Ke Dijayat. Oh, ke Dijayat. Oh, cenah bantuan urang itu. Urang sekuat hate Kang Kola. Dibantuan. Macarana ya. Yang ada kabeh ieu ya. Ari geus jadi. Boro-boro. Ayo. Nuhun-nuhun aja. Kenapa? Tapi kan gitu, pendukung oh sini. my god. Sate. Dari mana tim urang? Duduk Kak. Hah? Urang tim saja. Teman yang cinta. Mantap orang materi aja ke si mak kurang eling. Mantap sama ka urang nih. Urang masuk ke mana Pak? Reno. Biaya bet sih mah kadungna perintah. Mantap urang mah tadi di Bapak Panitia di Ajajang. Nah, kamu cek dia rokok. Nama dibantu ke mana? Halus. Urang mah geus eureun untuk nak udah. Berarti halus karena kesehatan ke lalaki. Sehat. Rek urang mah udut mah. Si ayeuna pamamat ka dieu ge masih keur ngarokok. Darah. Aing kudu sama Kan rokok. urang deket saya da siapa turunan bangsa. Iya aing bisa jadi perete sok aya Tukang lantaranana. Ka urang mah pre udut mah kudu nunggu dah. Mimitina. biasa buka pemajikan. Biasa urang yang anak kan. Hidup biasa pemajikan. Keur hidup. Lain. Dia mau ke mana awewe? Awewe. Atuh pupu aya lalaki. Kayaknya teh urang barangkali ke pemajikan teh digale eta kumaha? Nah, urang ingat harita poe Senin. Poe Senen. Urang lima. Urang bisa kasih amis. Eta geus ka Ciamis deui wae. Mana ya kepentingan kasut? Heeh. Karena motor urang itu motor repot. Sia teu boga motor ge henteu. Motor repot kok urang Repot, nah repot. repot saja nu mana nu urang repot di mana? Ai pang repot. Kan teu kasetoran setan. Paingan nunggak wae. Nah, urang gitu. Terus pulang ka imah. Kami berpantau motor standarkeun. Heeh. Standarkeun. Assalamualaikum kurang teh. Ampun bojo. Kayak budak. Nah, itu gitu. Salam dulu di dapur. Udah pemajikan orang masukin somrong ngalpo. Rajin Kang Jam. Nang tubuh marun gitu. Karena ayo naon? Galak, Kan? galak. Lumayan kewajiban. Beli sesentak itu ke karaoke. Karena atuh ka mami ieu.
Pas ka urang sok pape. Halus. Teh urang teh kenu udah mame. Pape teh urang mana pipa. Aduh, atuh. Aduh. Mana gua karobokan Geus kitu, urang geus buka teh. Cek urang teh ya, nu budak urang minta duit 2000. saeutik. Heeh. Ya mah belum cewek mah. Ya, cek urang teh sing Eli. Heeh. Cek urang teh minta duit 2000. Jang naon? Jang meuli udut. Turun, anak kawas batu, tempuh dina cangkang rokok. Oh, anu curiwi. Merokok itu bisa merugikan Kesehatan. kesehatan. Apalagi jantung, lorombe. Wah, betul. Baik itu kadang kurang maksa. Pamajikan terus. Angor mah bubuk mah marut. Keureun ieu. Itu ada dia mah ya. Urang ge mancuan hareuh marut. Ya ai panggil di rumah. Dari urang mah sorangan. Atuh abdi teh kesal we urang. Mancuan. Nah, geus kitu kadun urang maksa. Ai cok manehna teh ai maksa-maksa teh mah cenah kacokot ka jeruk utang. Hari awewe masuk di Naon nu jeruk utang Duit. awewe masuk disumputkeun. atuh paengan aya keur pepoean eta pamajikan kali logok kawatna kul utang. Lah itu mah lepek pekeh. Secara Kon dititah cokot. Urang bingung kadun mikir. Ulah bingung da ka wajibanana ieu. Bingung nama pan leungeun atuh daek eureun ka urang kumaha kumaha. padahal dibantuan ku urang. Nah, itu kitu urang mikir. Moal elek cek urang. Lalaki. Da urang mah lalaki. Engke lamun dina leungeun keur ka hareup urang leungeun ieu pak sebluk cek urang. Gemae. Nah, begitu leungeun ka hareup, urang pikiran itu langsung. Tere hasil. Wah, di jero urang dikodok we. Baik. Balik di jero teh geus eueuh ka cida pamuntah. Dianggokeun tangka albus. Cek urang teh di bisa ieu teh. Di mana cek urang teh? Di kubek. Terus di awas di balok di jero teh urang terus. Dan tidak eueuh duit teh. Cara panggil mun ditah urang mah. Mun ditah urang eta panggil. Kali tersase. Tai geus Bawa di luka tuh. di luka tuh. Pindah gerak ka kenca. Halus. Urang teh sia ka bulah dieu deui. Udah manehnya hayam budut. Hayang udut bulah. Seribu. Leungeun ka hareup itu langsung. Bleubeuy. Teu wae mangga. Urang Anuna ieu di terus urang teh. digurah. Wah, langsung terus. Ceng teh eueuh di nu kenca ge di nu katuh eueuh di nu kenca eueuh. Ai cek mana teh kieu. Lamun miti urang eueuh. Geus kamu eueuh di nu kenca di nu katuh mah. Eta wae kan nyamot. Tahu. Lamun mitina urang eueuh udut. Aku maneh teh. Aku abi mah tak bade ayeuna ieu. Ini urang hayang kudu dek kumaha ieu. Aduh paengan euy kader ka kaberangan bae dah kitu mah gentel. Iye, sok budut iye. Hah? Sok budut. Nah, ulah ayeuna mah ieu bagi lantaran lamun sok budut boga penyakit paru-paru. Keur dina kasehatan. Untung urang tara kasum ka Tarana rokok mana? Lamun nu tarana rokok rupa-rupa keur penyakit maneh. Ini kalau bikin apa? Pak Hajat nuhun. Sangat Nuhun. Aing mah teu ngaci. Ya. Kaeran teh maneh. Aing beusi aya di sana. Moal. Sangat tuh. Kan? Lantean. Kirangan itu jamnya ke obatan. Jauh-jauh ke tabung salung utang bari. Dari sana ada 2 bungkus nih. Mantan aros. Nanyakeun kumaha? Dia Pak Abdi Majang cekap. Cekap. Terus mana? Abdi ini zaman teh opat. Terus dari kurang seorang. Masih butuh obatan.
Kapan tukang bohong jeung tukang tenang jeung tukang suci lu deh. Ah, Aduh. Wah, mendingan kartu lah. Tenang. Kan kartu mulai pokoknya ada si teteh gecan tadi. Sareng sia teh narek kumaha. Diruk teh hayang pamerek bae. Cemurang mah meninggi aya nama. Ieu rokok mending diijab kabulkeun supaya manfaat. Begitu. Sagala rupa ge lamun aya di video di Sana didapeun na. Akan Urang buntar suntai da aing budak punigal. Aing teh sisa Nikah memang ngapoe ke dagang salak. Padahal ketang da di sekolah di UGD tuh. STM. Naon STM sekolah tadi itu daun sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Aing teh bobolkeun ieu. Urang. Api emangnya. Ya, urang nyakoangan. Dia pamangnya mamiluan. Sama dalang, banyak kodor ngilang. Asing dalang guys. Saha dia nyolok aing. Aduh, ieu aing kalau kode di bahasa teh kakak urang kakak si Dede. Go. Deuleuh sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan leungeun sia teh kuntung. Iya, kalau masa beda. Belikan geura tuh. Balikeun maneh mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang, ieu rokok. Anu lobana 2 bungkus. Di Samsu, pamasihan pamama. Nuhun pisan. Kurang jamati luan. Ridho pisan. Ieu rokok. Top jang maneh. Nuhun. Si Eye mah ditarik maneh ieu. Mun aing mah Ayo tidak kabulkeun teh mah. Tapi mana terang ngerokok? Oh, terang ngerokok ya nama. nyebut kumut garong ka aing manehan bocokok. Hari ngarokok mantara jeta mampun aya pembagian sok dijual ka warung sok ijo. Alhamdulillahnya orang di negara penghiburan Wanacalung. Nya. Oh si Ajeng rek mere deui teh. Tenang. Yes, sugan teh ngodok. Cek apa yang ugat maneh mah. Jeung panon teh julalatan we mana kos lalayo yang kieu. Urang mah ngomong sote kasih AA. Jajang teh geus kieu ieu aing nyokot rokok. Jajang mah moal langsung di dieu ngomong arek si teteh. Mengeus salah. Alhamdulillah kurang hiburan sekedapannya. Yuk. Waktu masih kene panjang. Kalau pesan tadi aya pongdut. Ai pongdut teh singkatan Jaipong dangdut. Jepang dangdut. Karling eta Gitar jeung suling. pindut. Kaca pidangdut. Bener. Ai sisadut. Langsung bilik atuh. Aya deui tardan. Naon Naon kada? tardan? Gitaran muning edan. Aya di Tarso. Naon tarso? Tarso. Naon tarso? Urang lurah di Tarso ini. Tuh, bukan kan pondok. Aing sudah datang. Kok ingat wae aing ka pajak meni 2 bungkus deh. Geus kartu mah. Ya minta lagu ya. Naon? Lagu Bubui Bulan. Lagu teh Si Eye. anu duet jeung urang. Lagu duet disebut. Lagu duaan disebut. Duet. Lagu kedua disebut. Tiga. Ah, itu bisa. Bisa. Lagu duaan disebut. Duet. Kedua. Tiga. Opatan. Empat. Lebih ke opat. Repet. Urang aya lagu empet. Lain geleng atuh urang Sundanya disebutkeun disebutkeun. Ladies and gentlemen, Aya gadis teh ngomong permen. good night, selamat malam. Udah dikait kadang hayam. Not me. Not makan mie. The from Paistenggi. Hakan kumane? Anu bernapas kan Islam lagu teh. Oh, model qasidah. Model aagin ge baheula. Oh, Aagim. Model dia nya cik Aagimnya.
jagalah hati Kelalang kupu-kupu. Eta lagu Ustad lebih kali gitu ya. Jagalah hati lentera hidup ini, Bikinkan suami bila menikah. Karinju ada sih cuma disokat kali. iya urang mah bojo urang mah teh apalin bener sekolah remen ke pangaosan Kumaha? teh mama lamun Nyebut mama. Nah, biasa karo. Banget jeung siga empet. teh mama kersa pami di madu cenah bebek surga Nong bebek gimana nangapun kebun awi. Bari jumene di surga bagian ge anu abi mah kersa di madu asal bapak umat Islami kedah kersa kumaha teh mama ya diracun minimal masa sih ya ampun. ampun mas Pasti aja Orang pasea, orang lain yang pemajikan dia tukang urut. Kumaha pajar? Pulang di pasean, kapan mana tahu ayam sehat? Kan ayam sehat nanti pasean kan. Pas sore rek ngurut urang di imah. Baca lah. Pas angkut bapak. Eta kan orek urut. Kan teh mencetkeun. Nah, cenah. Di sana bade ku minyak urut. Najis teuing. Apa dia urut tadi pasea? Bade mana nyebut minyak urut? Sekurang lain urut asinan eta. aduh maksudnya minyak urut barang urut lain urutnya goreng jalantah Kurang hayang. lain suka distakir bagi dia tuh Ah, gawa weureu atuh. Urang ya. Urang hayang awak langsing ya, hayang awak langsing. Kumaha di urut? kapan-kapan minyak lu di mana Pak? Anu promo di mana teh? Oles. Obat oles harus bisa. Obat nu gimana kan lu? Oleskeun kana budug leungit budugna. Urang udah kurap. Leungitkeun kana kurap leungit kurapna. Da urang ieu sok kana sirah teh nyeri. Adu oleskeun kana sirah leungit jeung sirah-sirahna teh. Ah, obat dina obat modaran. Bisi arek. Sok hiburan ah. Yuk. Hiburan duet. Arek lagu naon? Tadi lagu qasidah bernapaskan Islam lamun di Tasikma aya amanat. Engke urang rek ayakeun qasidahan. 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 Lamun di Tasikma amanat. Amanat. Mana rek dapat hal naon? Terus we jeung bawa isuk alkoyot entarek. Amanat lamun di Semarang mah masih Ya, ada. nasi ya. Mana rek dapat nang? Nasi ramas atuh. Hah? Nasi ramas entarek. Nah, eta teh memeh kana ngalabu. Heeh. Jangan. Tapi gaduh obat jangan. Obat naon? Upami urang geus rada kareot kulit. Heeh. Oke, ayo kalau urang. Mohon atuh. Kela. Ai mana teh sok murut berikut murut mana teh? Ieu urang makanan ngurut. Kela lain itu pertanyaan apa kalau jadi langsung ke urang gitu. Oh, siap teh. Ye, kamang yang teh bisi bu. Arek di kumaha? Kumahakeun? Nya supaya kulit Cangkar deui. Kumaha teh? abi boga resepna. Boga maneh. Weh, Wah, abi benar we. kumaha? Nah, model kulit gitu. Iya. Kita geus ngenyot. Geus ngawat dibandingkeun. Bisa kencang deui bisa. Bisa kencang deui. Kumaha carana? Si indung kolot, bapak kolot. Hmm. Mimitina dulu. Ibu anggar diurut ya. Bade minyak urut. Kan? Bade minyak urut. Nah, ulah minyak urutnya teh kurang ge. Hmm. Nah, langsung diurut. Oh diurut kena anggar diurut. Jam sabaraha? Jam 10 peuting. Nah terus care. Ya, kami kulit teh kalno. Oh. Urut. Kita geus rada ngumpul kulit teh kan. Terus ka dieu, tarik karur. Tah geus di dieu ye. Oh, menjang. Kulit teh beuntet ku Pari arek aya karet. Terang karet telang. Apa? Beuntet kan kade bisi mesat ge ngulup-ulup. Eta irung teh aya pangaruhna. Irung teh aya pangaruhna. Justru ta irung teh bisa nyingsat di dieu ya. Irung teh. Kayak aya aturan celik pindah kanan kanya. Eta mah terus kalau tarik deui. Tah kitu nya. Beuntet teh di dieu ya. Gitu. Kan meureun waos. Bisa naik ka dieu ieu. Buntu teh. Untuk
kan kulit mah kerang insya Allah. Anamun bawa sare poho, ieu na udara ngulupruk Model pamajikan si Eye kan. Kumaha? Hayang diurut deui. Ulah teuing nu urang mah keun bae. Bae datos izin dia di madu. Tah pamajikan teh sing rada nyaah. Atuh ka pamajikan mah. Majikan mah urang mah. Tah jam 10 penting teh urut pamajikan teh. Sasar Disasar di anu urang mah sok nepi ka dieu ya tarawasak ada sirah mah sangat sensitif ari kulit sirah. Tapi ka dieu mah ieu. Tah kudu ada teh. Tapi ka dieu. Nepi ka jam 10 kadang yang ngomong Ka teh. dieu. Tah nepi ka dieu di jam 11. Setengah 12 langsung. Cager urang sangat kenal lagu anak-anak sebabnya aya ragi calon kasangakeun. Ari si teh teh dia. Keun da moal ka mamana ieu bari caket anjeunna pahajat aya kan gajan kek itu main ulah. Urang sahakeun aya raja calon sakedapan pagelaran dugikeun ka tabu sabaraha cang? Tabuh tilu. Semangat da ieu mah teh aya artis. Rencana teh hoyong lagu dugi ka tabuh tilu. Alus berarti Jam 12 dugi ka kampung. berarti jam 11 tah. Aturan ke pahajat sampai ibu hajat kasih asep ke dia pada pertaulan aya raja calon kasangakeunnya saur ah. Ya bisa dijogedan. Henteu. Oh, joget mana kudu abdas mereka mah. Heeh. Kayak gitu pernah masak tren mana? Pernah masak di mana? Kurang di Tasikmalaya. Alhamdulillah. Kurang mah 5 tahun kadung di Tasikmalaya Mas Andre. Di Bea Castro teh 7. Sia teh pangarti atuh. Kayak bangsa itu nanti tajwid Tajwid. Itu mah acang eta mah. Acang. Pikir ilmu pikir. Tah lamun pikir sakarek mutah eta teh. Ilmu tauhid bener. Lamun tauhid jeung pisan. Kayak tuh buku kuning Sudah di kitab kuning. Buku paling mah sanempo-nempo aja. Ya bisa naon wae atuh mah. Urang ngajak-ngajak ngantar dong. Heeh. Ya udah, maneh mah cenah tong ngaji ngaliwat we. Paingan bener teh juga Castro. Jadi kurang teh kemana-mana ge kudu Pinah atuh uceng nyiar ilmu mah ka mana wae ge pinah ka Jantowor ka ditu nu leuwih gede. agontor Wajan tawar makanan PS1. Kai bapak maneh sok ngahelat. Nih sia nyaho bapak urang nyahelet. Beda banget juga hubut badan. Yang amin. Nah, bapak mana sok ngapain karanya? Tahu? Hah? Tahu? Tahu juga kalkulator banget. Mengyang bapak sok digarkeun bajunya. Arah. Parah. Dah, halus dia. Halus. Kula sok diatur jeung si uceng. Nu penting Hei. Ayo maneh ulah joget teu rese, nama dicoba. Ieu. jualan teh da teh keur main. Aing tanah kudu kumaha kudu ngabohong. Si uceng mah bari jauh di jamak wae ieu. Ai kayang maneh kumaha? Mana aing hese ngomong. Lamun ka emak, mader ka bapak, mader bener ayeuna kamu cenah. Ka aki, ide. Ka alok, loder nu gelok. Wah. Sangakeun aya wanda-wanda lagu pop calon sana. Lagu aja. Aku naik kamera-kamera dulu teman cinta. Paling
Bandung Raja Calungna Gelalaja Ariati penggimana masing-masing pada boga idolana rupa-rupa persejen kahayangna anu penting naon wae geunah lakuna luar sote lagu anu semayana diwari kantunasna mantapna usorana diwari kantunasna mantapna usorana sakitu heula waktu masih kena panjang Ngan urang mah lamun aya nu main ka lagu urang mah kana butuh baca kartun geus teu sanggup. lah geus teu normal Pantes sanggup. Abi masuk serap kan ya. atuh kapan aya toko kacamata Oh, di Banjar kacamata. aja di Ciamis Ka aja optik atuh. Kan kamari geus urang aya ka optik di Ciamis. Ka optik. Ka optik urang. Ininya aya kaca min, aya plus. jadi aksara ge anu leutik bisa jadi gede aya Aya kapan urang ge kasum kamari ka Ciamis. Ka Ciamis. ini Langsung ka toko kacamata. Ka optik. Ka optik. Naik angkot deh nya. Naik angkot deh. Ah, nambah buat kamari na. Oh. Kamari na motor. heeh datang ke optik ka ditu Datang ke optik, ada kurang teh aya kacamata atau sok kana di mata jadi gede. heeh Aya Pak. da rumah sa uceng teu normal Normal kurang mah masuk sehat. heeh Ini sabaraha 250. urang Langsung urang gua kadekan. Dibeli. halus halus Abi mah langsung aja. Gua kadekan. Langsung bayar ku kita 250. Sok pacana anggo bade di tes heula. dicobaan di ditu Cobaan. heeh bisa gagal Sup aya kacamata teh. Dipariksa. Heeh. Mana nanti sontong ka hareup nih. Kenapa ya aksara naon? Nu ngajegan ya. Ngajegan. anu ngajegang mah Oh, nu ngajegan teh ah. Heeh, nu ngajegang mah Tadi urang di tong mah di ditu teh rek cai. Ngajegan teh asa ngajegan mah ya. awewe eta mah keur mandi manu kopi cai. Mana nu ngajegan ah. Ngajegan urang teh ieu asa wae ya. tah model nu ngaringkuk naon Es tah urang tadi beurang manggih di Cisaga nu naon? nu ngaringkuk es Dina naon? dina emper toko Beo setan. oh sudah es gitu di ajaran kemana Ajaran plok ya eta aksara kasum lain bohong. Ah, juga gak lah lainnya juga agak atuh ari kana aksara mah jelas Jelas. Jelas. Huruf teh enggak didiwang. Oh, ini asli coba nggak ditingkat. Cai panjari guys Saya kayak meningkat nggak ditingkat. jelas Terus. Kurang teh langsung pakai motor selah kurang. nah kamu punya teu disada motorna punya motor teu disada air motor mah disada salah teh air motor mah kudu disada Ina kunci. heeh Motor yang aya motor pakai galok dak gitu. Kasih mana ada kasih motor bak berenang. mun kawas kebon jati Kasih motor mah kasih trek. Lain beresan. ya bener eta bener kunci bener eta Baru diselah kacamata mana akan. Dibuka ieu. Baca dulu kapan dah. Lagi enakeun. Enak. urang mah percaya da air motor mah tarasa kaligus kieu tarasa Aing motor mah terabak berat pagi. Aing motor mah. ye air motor teh loba kendala ngahatina busi ngahatina ventilator sok cobaan heula cobaan Dina motor. sok Beli busi tadi di mana butuh busi. heeh Di Mang Yayat. jeroan Mang Yayatna Ah, soalnya Mang Yayat yat busi yat. lain busian Mang Yayat busi ye ilitan ieu na jeroana nang ilitan Anu rek nemuan busi dia. ya bengkel atuh Montir.
Dulu itu ting bengkel. Jalma gering. Kunci ulah ditakoni. Ah, dipuriakeun heula. Dipuriakeun. Kamu ditaruh itu bisa iya. Anggang teuing. Kurang. Anggang teuing. Ampelan gerak atuh rumahnya ampelan gerak. Langsung dibuka. Siap. Di ampelan. Ayo ngabusik ke DPO. Bang, ajaran. Bang. Ning beda jeung tadi. Mana di pokok itu pasti kata-kata. Sarua pasti. Mana di Ah, kita tenang kain mah. Acan. Bener, ayo tong dibayar bukan jalan dia mah. Tong dibayar. Saya koncini heula. Milu, milu ya milu. Sehingga belum rasaan. Nah, milu aja mana milu. Ya ayo mana teu karasa kumaha nu lupa. Teu karasa kumaha? Mari teu karasa motor ini. Duh. Mana yang anda tahan Apa bukan urang masa rike. Ayo dia. Sok di dia. Tadinya. Kumaha we atuh penumpang mah mandiri bu. Oh. Ujitna si Uceng nih. Oh. Si Awan dong. Oh, ayam motor meni obyek ya teh. Jeung mane mani mane ngeurasaan nya bakal mane mah. Muntang si lempeng. Nah ibu-ibu Senin ke di desa kieu jeung si Eye. Babasan aturan mah enak-enak buka motor halus lumayan harap teuing Siang nutup si Eye nutup. Siang nya perwis ya. Dia jeung mesin perwis. selangnya ada yang buka puluh Bang. Beli sholat Curug Cirende. Modal mantap
ka imah? Kita imah. Kacamata no geng. Kacamata nablok kene kan. Angger ieu. Urang ngagebek kasih di jantung. Kayak pang jadi ngagebek. Urang kena motor perwis jeung beca. Jo eta beca tetempoan sabede pusko. Pengaruh tina. Tina kacamata. Heeh. Dok urang ngagebekna kanu beakara. Subhanallah. Guys, bare pak kepis. Sabede pusko. Beca. Nepi maneh ka imah. Kita iman langsung. Motor di setana. Kanan. Kanan. Assalamualaikum. Ka saha? Udah. Oh heeh. Geus 3 kali assalamualaikum teu kadengan bae. Heeh. Geus kurang teh teh ka mana? Aduh teu liwat belum pantau meureun teu sare. Ya pula sedang maneh kana poe datang. Begitu plong pantau kan memajukan heuai. Karena sare karung dong urang ngagoang. Nih ai panagua. Subhanallah. Kurang teh tempuan teh sagede bes kan. Ning pemajikan urang rek na. Da alak-alakan ge sagede koko tim gulayunnya. Wah, Benar kan? beuki jauh teh mah euy. Gula be. Maneh begitu pluk heui, suk ka imah. Itu urang lewas langsung ditutup pantau. Urang siapa we teh hayang Gawe naon ka WC? hayang kahampangan kan. Hayang kahampangan. Kacamata Angan. Kageus enak teh. geus dipas. Tempuan teh kasung eta lembok. Kantor WC, tempuan teh sagede itu. Jadi teu bubah 250 teh nya. Heeh. Begitu urang kas kahampangan, urang teh tunggu teh ka dieu kitu. Urang mah buah. Eta mana lu? Subhanallah. Ai pan ngagoan? Tempuan teh sagede tianglis. Wah, gila anak luar Tapi biasa. tembok kana hutang mah. Kanjang mending meuli. Mending meuli. Mending meuli. Ning. Aduh, udah hujur tapi ka borowah kitu mas. Bahasa teh teu mah. Sing malah lemah bahasa teh. Rada di rautan. Punten Pak Kades. Lain gorowa Naon? gobrak. Ah, telat. Pakai kacamata urang. Heeh. Urang sagede buta mah. Nah, hiburan kaleresan waktos masih kena tanya. Bebas. Urang mah rek liburan ka pamamat jeung ka si teteh. Aya ancaman di imah ge urang. Urang rek jaipongan. Wah, hebat. Bagus. Hebat. Kaul keur ka Ibu Hajat sareng ka Bapak Hajat. Ka si dedena. Heeh, erek kaul jaipongan. Paula mah keur ngetren di Jugadag. Gala. Gagak. Ayeuna maneh? Ayeuna mah memangnya urang. Oh, siap. Sangatkeun ka Ibu Hajat sareng Bapak Hajat oge para penonton sadayana. Tong teh make gong dah resep. Siap kapan? Enak nama Make gong. Gandeng karung gandeng. Bilang apelak-ukeuna. Saat nyobaan we ge. Di kadap keta. Erek nyepot lagu naon? Daun kurus ke saya bodoh. Ah, hebat. Sangat ulah keur nyanut. Kabujak ya itu kan ngoten ngahel. Awak sakit sedih Nganeum aing make sinde. Ning? henteu. Rumah teh mun kenang. Oh, beres. Sangatkeun ka Ibu Hajat sareng Bapak Hajat oge ka ring-ringan tamu lemah. Kang Uceng bade jaipongan. Upami sae sawer, sae sawer. Kurus ke saya bodoh kenang. Iya. Ye. Calung ngawaskeun. Kasaha pos. Oh, nya. Beres aya Hajat. Oh, nah iya nya. Hormat teh meuni pilihan. Nah, jalma beureun ge. Sae. Montong, kaluhur mah montong. Ari ka aing ka jaman teh aing kaluhur. Siap. Siap sawerana Bu Hajat. Siap. Para rahasia.
Astagfirullahaladzim. Pernah dibayar. Ai mana mau ngaring nenek? Jeung pakai alasan nyeri suku ya Kena geus murus. Oh, maneh teh digaji ku si Ucen teh ulah kitu. Lagu ya, teng-teng ingeng. Non. Teng-teng ingeng. Teng-teng ingon lagi teng-teng ingeng. Aduh, bubu-ibu. Lagi jeung main di Wangun. Mas, bentar lagu cerang hilang. Naon cara kailang? Cangkur hilang. Eta lagu bubu-ibulan versi Batak. Bisa sih aya bisa ini. Dan bahasa lagi beda, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa beda, Batak beda. Lagu bubuy-bulan, Pak. Tuh, Bubuy-bulan, Pak. pakai bah biasa. Jadi coke dah. Siapa itu? Sana, bubuy-bulan. 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 Wah, kan itu tak pernah. Lu gimana Batak lu? Kakak Batak Kopa, Batak Kok. Bubu. Cicing lo makan. Kenyamanan contohan ke Sunda lah. Bubuy, bulan. Bubu, bubuy, bulan. Bubuy. Jadi sih, bubuy orang Sunda. Mau deh, bubuy, bulan. Jadi enakeun. Batak itu udah bisa. Soalnya gue jatuh. Si, Aku jadi pusing, Pak. Saya tuh dia punya masalah. Mudah. Aku bikin lagu bubuy-bulan. Memang itu dia. lain bulan. Bulan. Aku bisa seni Sunda. Mari aku minta tidak. Udah anu awewe. Apa be? Nangap bekung. Degung. Oh, eta bekung. Degung. Sok. Bubuy, bulan. Bubuy-bulan. Bubuy bulan. Candai bentang. Abi itu bisa jeung batuk nama. Aing inget wae kana Samsu kurang 2. Bukan pajak. Bubuy bulan. Bubuy-bulan. Bubuy bulan candai bentang. Bubuy-bulan. Alah ada di sini, Pak. Bubuy bulan. Bubuy-bulan. Tadi tahu meponan. Bubuy-bulan. Digandung Edeot. Bubuy bulan candai bentang. Bubuy-bulan sang bintang. Panon boy. Panon boy. Panon boy. Langsung umpama. Panon boy. Panon boy. Panon boy di Panon sasante. boy di sasaru. Lagu Ebit ah. Aku gak enak sama Tuhan. Panon boy di sate. Mendingan di sarung, Mbak. Biar nggak panas dingin. Sekali pencipta 400 juta. Anu ngalagukeun anak budak leutik si Tegar beunghar ayeuna. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Wisuna hulu pucat nabi natara. Ya, nu nyiptakeun mah bangga sia teh ngaruksak atuh. Omah. Aduh, tengtak ungguk. Itu naon sih? Enggak bahasana lagu Batak. Jadi kabawa batu. Orang bilang tanah ini tanah
Surga. Saya ngaduit yang susah mah. Saya jeung eta mah lamun sieu mah mawana mawa ka gigit. Uy, ulat. Cina. Kamsia. Amsnya. Kamsia. Amsnya. Not artinya. Kamsia. Terima kasih. Not me, wala Cino. Bapak-bapak, ibu-ibu, Cong cakare rok bajing. aturan dulu jeung sareng. Oh, ai cakar tes. Nanti sakunarata. Cap cai. Iya, sok ngelakukan aja. Liburan. Lagu Sunda we urang mah. Lagu Sunda. Lagu Sunda. Orang Sunda Sinyuda. Sinyuda. Tubuh bulan. Mana siluman? Gimana siluman? Bagian orang mah engke sebab urang kene menghadapi bulan puasa. Urang mah arek ngajakeun qosidah. Sing geto kaimanan jeung katakwaan puasa sing tamat sabulan lamun kuat. Benar. Bulan tahun kamari tamat maneh puasa. 2 poe. Saeutik. Batal 2 poe. Kodoan nih kodoan. Anu kamari mah Tamat. alhamdulillah untuk jalan teh nu kamari mah batalnya suruh segala poe. Ci aku merengan puasa sapoe maneh. Aduh, al begitu mah loba bisa. Dia puasana, Pak. Aya lagu mah berbudas, Pak. Artin sageurkeun ngomong ke situ. Ayo tadi kita lagi pukul bulan siapa tuh bisa. Atuh bisa urang mah. Mana si Kudu rumah? disamahan ke kalau Samahan kemana? Kumatara sanaan. Paham. sangakeun eye Sangageun. Kajejang. lagu mawar bodas Ya. kanggo ka ibu hajat Oh hajat.